Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Satu acan ngamimitian sumangga urang panjatkeun puji syukur kana kehadirotan Allah anu maha suci nu parantos nyiptakeun langit jeung bumi. Sholawat sinareng salam oge mugia tetap kecurah limpahkeun kana junjunan alam nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dipika hormat Bapak Alimuddin SPD IMUD sareng rerencangan anu dibanggakeun ku simkuring. Dina kasempatan anu bungah ieu insyaallah simkuring bade ngadugikeun hiji biantara ngeunaan kana pikanyaah indung jeung bapa nyaeta pentingna urang hormat anu jadi indung jeung bapa. Hadirin, naha simkuring nyandak judul sapartos kitu? Sabab eta dua jalmi teh mangrupakeun jalmi-jalmi anu ageng pisan pangaruhna nu aya dina kahirupan urang sadaya. Bapa urang nyaeta hiji jalmi nu kiat nu rela ngorbankeun sagala pikeun bisa ngabahagiakeun urang salaku nu jadi anak. Malihan anjeunna rela di sabana dinten midamel kaditu kadieu supaya bisa ngahirupan anak jeung istrina. Kitu oge ka indung urang. Nyaeta hiji jalmi anu mulia pisan nu jasana teu bisa ka itu. Anjeunna oge anu parantos ngalakukeun 6N keur urang. Hadirin terang eta naon 6N teh? 6N teh nyaeta ngandung, ngalahirkeun, nganyusuan, ngarawat, ngagedekeun, ngadidik urang anu salaku jadi anakna. Coba urang bayangkeun hadirin, sakitu ageng pisan eta jasa sareng pangorbanana nu parantos dipasihkeun ka urang sadaya. Malah mah urang bisa jadi kos kieu oge jeung lahir di dunia ieu ge kusabab ku dua jalmi eta. Leres? Lamun diitung-itung jasa anjeunna, sadayana ge moal bakal bisa kagentikeun ku emas jeung permata sakali oge. Teras naon anu kedah ku urang lakukeun pikeun ngabales jasana? Nyaeta ku jalarna hormat, taat, jeung patuh kana sagala parentahna. Sabab sakumaha anu parantos disebutkeun tina hadis nu hartosna karidhoan Allah nyaeta karidhoan kolot urang sareng kamurkaan Allah nyaeta kamurkaan kolot urang oge. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Dina hadis eta parantos dijelaskeun yen lamun urang patuh jeung taat ka kolot urang, mangka kolot urang oge bakalan resep jeung bungah boga anak sapartos urang. Jeung terus ngadoa supaya tiasa asup ka syurga Allah. Amin ya robbal alamin. Tapi lamun urang doraka ka kolot urang, mangka Allah oge bakalan leuwih murka jeung ngasupkeun urang ka neraka Allah. Nauzubillahi min zalik. Hadirin sadaya, hoyong lebet ka syurga sadayana? Lamun hoyong, hayu urang hormat kanu jadi kolot urang, mangga sami-sami ayeuna urang ngadoa kanggo kadua kolot urang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, mung sakitu anu tiasa kusimkuring didugikeun, mugia aya mangpaatna kangge urang sadaya. Hatur nuhun tina sagala perhatosanana jeung hapunten bilih seueur kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.